Lain tuh di mana orang konten teh kutiluan we, kadang duaan. Ya saha deui atuh da eueuh batur. Baik dua anak kiluan oke. Mah konten mah jalan. Terus ayeuna urang rek konten naon atuh, asa geus beak carita. Ieu kan urang teh geus lila teu konten tebak-tebakan. Ini urang konten tebak-tebakan deui. Eta batu mah baroseun nempo konten arurang tebak-tebakan wae. Lakukeun bae lah daripada aweuh. Naon deui tebak-tebakanna? Tah ieu tebak-tebakan mah. Ieu apal bahasa Inggris teu? Apa saeutik? Ini mana apal teu bahasa Inggris? Apal emang naon kitu tebak-tebakanna? Tah ieu tebakan mah naon bahasa Inggrisna hantu. Ya angkeun apa? Ghost. Tah ari bahasa Inggrisna hitam naon? Nah, hari bahasa Inggrisnya hitam mah ya ge apal. Sok naon coba? Black. Ah bener eta mah. Ayeuna bahasa Inggrisna hantu hitam naon? Bahasa Inggrisnya hantu hitam. Black ghost. Lain. Ghost black? Lain oge. Terus naon atuh? Bahasa Inggrisna hantu hitam teh nyaeta gosong. Apa?